Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube. Dina dengat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim guring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak An Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe-na mangga diantos dina channel dongeng anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka 24. Ya, dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugikeun nyarioskeun ginggi teh nya anu tos dugi ka hiji lembur anu aya kajadian teh aja nu malingan mayit orok. Wah geus rupa-rupa wae pengalaman ginggi teh nya. Kamari mah seueur anu mateni wanoja ayeuna mah nu malingan mayit orok cenah kanggo ilmu sihir. Bukti rame nya. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Itu sababna nu sedih jeung geungpeur teh ayeuna mah salalembur. Tua kampung oge kaduhungeun teu ngagugu ka rakyat. Cek kami bisa jadi bohong kepercayaan soal sihir teh, tapi pan ari jalma jahat mah tetep we milampah jahat nya buktina mayit orok leungit. Cek si huntu hideung ginggi harita teh ngahuleng atuh kudu nama disilidik saha nu jadi ulon-ulona teh. Cek ginggi akhirna nyari panalungtikan mah terus diayakeun ku patugas keamanan, malah mamenta bantuan kata tanggal lembur ngan lebeng teu kasusud cenah. Ginggi ngahuleng bari meus-meus merelek keai jiga nama boga nu boga imah teh surti yen ginggi capek jeung tunduh. Si huntu hideung nitah ginggi sare ditepas. Eueuh anggel eueuh simbuet tibang di amparan samaksa heulai nya meureun di anggelna mah kubuntelan manehna we. Rarasaan mah manehna acan ngeleyep. Sabab hawar-hawar masih kadenge aya anu keur ngobrol jauh di pakarangan. Kadenge mah aya jalma nu rek milu sare sabab kapeutingan nya meureun persis we jiga ginggi. Ulah di dieu atuh moal mahi da itu geus kapiheulaan ku budak ngora. Ayu urang angteur we ka imah tua kampung ngan wayahna itu mah sok nalek sahanyaran. Kadenge sora si huntu hideung. Ngaran kaula Ranggaguna. Jantung ginggi ngageter. Sakedapan manehna nahan ngapan, tapi ginggi kudu maksakeun hudang. Nu jadi perkara ieu jalma jahat kudu dicarek ayeuna keneh. Ieu teh murid murtad Ki Dharma anu geus mengpar tina bebeneran. Hei Ranggaguna, cek ginggi ngagorowo belesat manehna ngajleng kutugur nu aya ka asup si huntu hideung anu keur nyekel oncor atawa obor mah kabireungna teh ginggi pinter hiber nya saliwat mah jiga kalong. Anu digero reuaseun pisan komo sanggeus awak ginggi ngebelesat arik rek ngadeuketan dirina. Ngan bae gerakan ginggi kahalangan ku jalma tiluan nyaeta tugur dua jeung awak ku si huntu hideung. Ginggi teu tulus ngagunakeun jurus maung luncat. Sabab lamun diteruskeun anu katubruk jeung kacakar ku manehna mah
pasti tugur atawa si huntu hideung. Kusabab kitu Ginggi ngarobah gerakanana anu kuduna ngablesat lempeng ka hareup ayeuna dirobah jadi gerakan salto. Atuh awakna jujuralitan mumbul kaluhur ngaluhuran embun-embunan jalma anu tiluan teh. Jalma tiluan taranggah bari sungut ting calangap bakating ku heran jeung reuwas. Tapi ari Kirangga Guna maneutupna kacida tenangna sanajan tetep katembong manehna teh semu heran. Mireungeun awak Ginggi jujumpalikan di luhureun sirah para tugur tur eces rek muru dirina. Kirangga Guna geus masang kuda-kuda. Leungeun kencang ngacung kaluhur bari dampaleungeun dibuka meber niru-niru meberna buntut merak. Tapi saliwat masih anu keur nanggeui barang berat. Ari ramo leungeun katuhuna dipeureukeun jiga anu sayaga pikeun malikna rajang. Gerakan merak simpir cek gerentes hate Ginggi. Ginggi apal aya dua rupa jurus dina gerakan merak simpir teh. Kahiji jang kapentingan gelut patutunggalan. Ari jurus anu kadua eta mah jang pertempuran massal. Dipilampahna oge ku sapasukan perjurit. Ngeunaan jurus anu kadua ieu engke. Nah, dina dongeng ieu kahareup bakal dipedar. Nu eces boh keur kapentingan gelut patutunggalan, boh keur kapentingan pertempuran massal. Duanana dicokot tina pelajaran kitab pustaka anu kasebut Ratuning Balasariwu teh. Dina jurus pikeun kapentingan gelut patutunggalan, kepeulan peureub katuhu anu ngabentuk siku-siku kahareupna bakal dipake nyodok meupeung lawan. Geus kitu bakal disusul ku gerakan dampaleungeun kenca anu rek ngababuk embun-embunan. Lamun bener-bener nuturkeun naon anu diajarkeun ku Ki Darma panarajang ti luhur anu rek ngarah-ngarah embun-embunan teh, tina dampaleungeun anu meber sacara kilat bisa dirobah jadi tenggelan peureub. Tapi Ginggi paham lamun anu nyerang ngagunakeun dampaleungeun anu dipeberkeun sabenerna moal aya bahayana naon. Pihak anu diserang moal nakis ku tanaga anu gede. Pun si dampaleungeun meber teh sabenerna mah ukurek nahan takisan lawan. Kusabab mikirna kitu dina nyusun panarajangna Ginggi pura-pura nyaan eudek meupeuh ku peureub. Ngan bae di tengah jalan gerakan peureub dirobah. Lain di peureub anu bakal narajang, tapi curug jeung jari tengah anu bakal dipake nyolok dampaleungeun lawan. Ngan jigana deui Kirangga Guna oge geus paham kana parobahan serangan Ginggi. Manehna teu ngantep dampaleungeunna ditojos ku curug Ginggi. Pikeun ngagagalkeun eta panarajang, Kirangga Guna ngalabuhkeun awakna ka tukang tepikeun ka saliwat majiga anu tijengkang. Awak Ginggi jujumpalikan deui pikeun ngarobah panarajang anyar. Ayeuna sawaktu awakna keur aya di luhur, manehna nyieun gerakan niru-niru manuk heulang rek ngarawu anak hayam anu nyirorot ka handap. Manehna eudek neruskeun panarajangna ku ngagunakeun leungeun anu rek nyakar. Mireungeun awak Ginggi nyirorot jiga heulang eudek neun eunteup. Awak Kirangga Guna gegerelengan jiga peusing. Ulah jauh teuing euy gogoren telanana, da kaula oge kaburu capek ngudag-ngudag kisilah. Ceuk Ginggi nulak cangkeng ngabedega. Ayeuna di pakarangan imah ukur kariduaan sabab tugur jeung nu boga imah mah geus ting beretek teuing kalabur ka mana. Saha sia teh? Hei, kisilah. Ceuk Kirangga Guna kekepruk kana pakaianana sabab pinuh ku kebul. Kaula utusan Ki Darma, guru kaula pikeun nyerep jalma jahat nu mimiti eudek dicerep nya Andika.
cek Ginggi masih keneh nangtung ngabedega. Kajahatan naon anu dipilampah ku kaula teh, tembak Kiranggaguna. Kajahatan Andika geus mawa aib keur saban jalma, komo pikeun Ki Guru Dharma mah. Nya naon? Andika ngaduda paksa awewe. Sadua-dua pan. Sadua-dua. Tong pura-pura bodoh Andika. Cek Ginggi bari ngeblesat deui eudeuh nonjok. Make heula sia, Kiranggaguna ngagorowok. Tapi henteu kaburu nyingcet sabab Panarajang peureub Ginggi geus kaburu tepi. Antukna manehna ukur bisa nahan eta Panarajang ku cara meberkeun dampaleungeun. Jeduk peureub puleud nambag kana dampaleungeun, awak Kiranggaguna mundur 4 lengkah. Awak Ginggi mundur 3 lengkah, ngan mundurna bari leungeun ngerepeng sabab cikeneh jiga tas nenggel besi wajah. Kiranggaguna oge sarua nyekelan dampaleungeunna bari nyengir. Pikeun kadua kalina Ginggi geus nyieun serangan deui, ngan ayeuna mah Kiranggaguna gawena ukur nyingcet ka ditu ka dieu. Tepikeun ka sagala rupa Panarajang Ginggi eueuh nu keuna. Moal keuna sabab Kiranggaguna apal kana jurus-jurus anu dikaluarkeun ku Ginggi. Jero hatena Ginggi muji geus loba jurus anu manehna dikaluarkeun, tapi ku Kiranggaguna ukur dilawan ku cungcat cingcet. Tepikeun ka dina hiji waktu mah awak Kiranggaguna ngablesat ngajauhan. Hei, kisilah ulah indit. Ginggi nyorowok tapi teu digugu Kiranggaguna. Ngarasa dimomorekeun Ginggi embung ngaleupaskeun buruanana, manehna oge ngablesat seja nyusul. Ginggi keheul sabab anu disusul jiga anu teu hayang jonghok. Malah ayeuna teu kasusul pisan sabab anu diudag-udag lumpatna babalicetan di jero leuweung anu jembet. Tepikeun ka hiji kingkilaban anu diberi teu kasusul alatan cape jeung tunduh. Basa geus anjog kasampalan lega anu pinuh ku jujuputan, pamustunganana Ginggi ukur leumpang biasa. Panon poe mah geus mimiti muncul ti tebeh wetan. Basa manggihan tangkal jati Ginggi nerekel. Susuguanan anu diudagna kabireungeuh, anjakal teu kapanggih kalangkangna acat. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat ulah sakedapnya lah. Lumayan ya. Carios Ginggi eta ye nya. Beuki rame. Wilujeng goyah kieu ka sadayana nu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda dina danget ayeuna nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, nuju aya dina ginanjar ka wilujengan. Ieu mah etang-etang urang sami-sami ngamumule we nya kana basa Indung, kana basa Sunda. Mudah-mudahan ku ayana dongeng Sunda, bahasa Sunda teh ulah nepi ka leungit kitu paep di Cemenyan ya. Leresan di Kabupaten Bandung, di Bandung mah aya aturan dina tiap dinten Rebo teh sadayana wajib nyarios ngagunakeun bahasa Sunda gitu. Ieu teh tarekah teh cara kanggo salah sawios tarekah kanggo ngamumule ulah dugi ka bahasa Sunda teh leungit. Tah salah sawiosna tarekah ti Mang Aa mah panginten kanggo ngamumule bahasa Sunda teh nyaeta urang sami-sami diajar maca, diajar ngobrol ngagunakeun bahasa Sunda gitu nya. Jadi mudah-mudahan sadayana nu ngadongeng, nu ngupingkeun dongeng nuju aya dina kaayaan sehat walafiat urang Bandung, urang Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Purwakarta, Tasik, Garut, Ciamis, kuliah Jawa Barat sadayana
Abdu aya dina kayan seawat. Walafiat oke mikalandep kana dongeng Sunda. Rubina supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Basa manggihan tangkal jati ginggi nerekel susuganan aya anu diudagna kabireungeuh anjak teu kapanggih kalangkang-kalangkangna acan. Sanggeus rada niiskeun kesang ginggi ngabelesat lumpat balik deui ka lembur tadi. Balik deui teh ka hiji buntelan masih kena aya di tepas imah. Kaduana nya hayang nyaho we lalakon urang lembur anu ngaku kuburan orok aya anu ngabongkar tur mayitna leungit teat. Mireungeuh ginggi datang deui ka lembur bari lengoh pangisi lembur tumanya naha cenah buronan make diantep kabur. Alma maneh anu maling mayit orok teh cik sihun tuh hideung. Kaula can yakin ngan anu eces eta jalma kudu dicangkalak cek ginggi. Isuk-isuk kene ginggi geus jadi sawiwir hiji. Rame pada nyaritakeun gara-gara na kajadian peuting tadi kutugur jeung ku sihun tuh hideung diuar-uar dibejakeun. Ieu budak lalaki kieu oge pangabisana ka cidaluhurna cek sihun tuh hideung bari nerangkeun kumaha kewasna ginggi dina jogol ngalawan hiji lalaki jangkung anu irungna ngeku jiga pamatuk ekek teh. Saktiman raguna ieu budak jajaka teh cek sihun tuh hideung. Geuning teu bisa nyangkalak jalma jahat cek nu sejen. Tua kampung anu papada datang manggihan ginggi oge sarua manghandeueulkeun dumeh ginggi teu sanggup nyangkalak jalma jahat. Coba lamun menta bantuan atuh katugur tong sagala ngandalkeun sorangan cek tua kampung. Ari ginggi mah teu nembalan. Sia sujang lalawora nyusul karaman teu mawa pakarang naon-naon teu sumpit-sumpit acan padahal lamun lapor ka tugur mah bedog boga kolewang boga bandring boga kaula kacida curigana jigana nu maling mayit orok pamajikan kaula oge pasti jalma eta cek tua kampung. Ngan jigana tua kampung karunyaeun sabab ginggi digelendeng teh cicing we da dianggapna rumasaeun salah. Eta Andika mamake pakaian santana tapi nyalodro nya bau meureun 2 poe teu manggih cai pamer saha teh ceuk tua kampung. Ginggi teu nembalan kajaba ungas ingus we kana pakaianana. Bari diulah ilik nya omongan tua kampung teh teu salah. Mamake baju nu ieu teh geus aya kana 2 poena. Batan luntang lantung tambuh laku mah geus we Andika nyiruruk di dieu malaur loba pigaweun keun we engke nampa upah cek tua kampung. Ginggi mah teu nembalan harita teh. Kaula mah lebar kumireungeuh pangabisa Andika meureun bisa jadi anak buah Kidawu kepala keamanan di dieu cek tua kampung bari ngareret ka sihun tuh hideung nu direret kitu sihun tuh hideung anu tetela ngaranna Kidawu teh ukur nyerenge ngan jadi tungkul basa ginggi oge milu ngareret. Moal bisa ari kaula kudu moncongok di hiji lembur mah ngan kaula janji ulon-ulon anu maling mayit orok edek ditetep disusud cek ginggi itu nate bari harita keneh amitan sejanuluyikeun lalampahan. Dawu bere heula nyatu tak ieu budak teh sanajan teu hasil nyerak jalma jahat tapi da tetep gede jasana cek tua kampung.
danya na ginggi teh lapar atuh sebel-sebel ge katua kampung nya ditarima ari kadaharana nama lumayan sanggup parehuma deungeuna pais cingok. Para wargi mitra kaum dangu sadayana ginggi neruskeun deui lalampahan manehna mapai-mapai deui jalan padati. Asup kaluar leuweung jembet atawa mapai-mapai sampalan tegal si awat-awat. Lamun sakalina asup ka hiji lembur sacara rencepan manehna oge nyieun panalungtikan dina raraga nyusud tapak jalma anu dicurigana. Kusabab loba sumpang simpang teu karasa lalampahanana teh geus mang minggu-minggu nya karasana teh geus ganti bulan. Kamana nyusud tapak jalma anu dicuriga manehna oge sabenerna mah geus teu nyaho kudu kamana. Ngan anu tetela mah ginggi tetep mapai-mapai jalan padati we. Ngan bae saban tepi ka hiji lembur manehna saban ngadenge beja ngeunaan jalma anu keur disusud. Nu disusudna teh dina harti sejen nyieun lalampahan mapai-mapai jalan padati teh memang teu nyalahan sabab jalma anu keur disusudna oge keur milampah perjalanan mapai jalan padati. Anu ginggi keheul mah basa anjog ka babaraha lembur aya bae kajadian awewe jekekan anu palastra maehan maneh. Aya anu tas diruda paksa tapi teu tepi ka palastra sabab teu leudeng maehan maneh. Ngakuna digadabah ku lalaki setengah kolot anu irungna bengkung jiga pamatuk ekek. Kurang ajar si Ranggaguna teh geus ngotoran ngaran ki guru. Cek hate ginggi keheulna taku pisan. Ginggi keheul jeung sedih lamun Ki Banaspati diomongeun teh kusabab boga ambisi anu lahuta ari Ki Ranggaguna mah boga karesep anu kacidahinana. Aya kajadian anu sarupa di dua kampung anu diliwatan ku ginggi nyaeta pas dina malam Sukra atau Jumaah teh ya. Aya kuburan orok anu dibongkar cenah orok anu maot teh duanana oge maotna dina poe Sukra nya minggu ti harita harta kuburanna dibongkar jeung mayitna dipaling di hiji lembur anu diributkeun teh leungitna hiji budak parawan jekekan mimitina leungit dibawa kabur ku jajaka anu bogoheun ngan sanggeus si jajaka kacara si budak parawan mah eueuh. Si jajaka lian teu ngangles teu rumasa ngiwat bebenena tapi oge malik curiga boa cenah bebenena oge disumputkeun ku kolot-kolotna kusabab teu doa anak tunggalna dedeuketan jeung si jajaka. Ginggi geus moal neangan jurig anu teu kadeuleu anu maling mayit nyata mayit orok teh boh anu ngiwat parawan jekekan pasti jalmana eta-eta keneh nyaeta Ki Ranggaguna. Dina hiji waktu ginggi anjog ke hiji wilayah anu loba gunung kapur bacacar tapi laleutik. Ari tadi sawatara pasir kapur teh para wargi mitra kaum dangu sadayana waktosna kabujeng seep. Cag urang tunda heula ye dongeng sareutna di Pajajaran dina seri anu ka-24. Ieu rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun kirang sidaran langkungna wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.